time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emping mak emping, opak mak opak, kakuping mak kakuping, tapi kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan kompak, yang kiri kompak, yang tengah-tengah belum makan ketoprak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu dipika hormat Ibu dosen pengampu mata kuliah bahasa Sunda Ibu Yeni Sulaiman MPD, rerencangan anu dipika dedeh sareng sadayana anu aya di dieu. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan rahmat sareng hidayahna ka urang sadayana. Dina kesempatan ieu abdi Siti Muslihah bade nyampekeun pidato anu judulna tentang pentingna pendidikan pikeun masa depan. Pendidikan teh anu kacida pentingna. Pendidikan oge lain ngan ukur ngajalankeun kewajiban, tapi oge cara pikeun ngarobah kehirupan. Ku pendidikan urang tiasa jadi jalmi anu langkung pinter, langkung wijaksana, sareng tiasa ngahompal impian-impian urang. Hadirin hadirat anu hadir paralel sareng dulur-dulur sadayana. Pendidikan oge ngarupakeun kunci pikeun ngawangun bangsa anu maju. Upami urang gaduh generasi anu pinter sareng berkarakter, pasti negara urang bakal langkung sejahtera sareng dihargaan di dunia internasional. Ku sebab eta, hayu urang sadayana manfaatkeun kesempatan pikeun mudag ilmu saloba-lobana sareng hargaan guru-guru urang. Manfaatkeun kesempatan ieu mulai urang tiasa janten generasi anu ngabanggakeun bangsa, agama, sareng keluarga urang. Satacan abdi tutup pidato ieu, abdi gaduh hiji pantun nu kos kieu pantuna. Beas beureum tantanan di huma, karena rajin panen teu lepat. Hampura upami aya kakirangan basa, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.